ari geus gableg salaki, ulah sok atel ka salaki batur. What? Hayang dirojok, hayang disodok. Era atuh. Ari titel pamajikan batur. Yes. Tapi atel ka salaki batur. Oh no. Baladageun. Cek, kumaha atuh ayeuna teh hutang teh? Nya gedean we bungana ayeuna. Ngaranna ge nginjem duit bunga berbunga. What? Yang gedean we atuh nu aya. Tah ka saha wae aya iceu? Kabata. Kabatak Sunda. Kabang Emok. Leuh, pan eta teh duit teh bunga berbunga. Komo kabatak Sunda mah aya bungaan, aya anakan, aya incuan. Patos rungkad ai sia hirup aing kitu mah. Ah, atuh lieur atuh ce. Nya heueuh atuh lieur da ngaranna ge gali lobang tutup lobang. Nya atuh pokona mah rungkad deh pokona mah. Heuh, kunaon itu? Ayo Cak, udah ayo. Ayo buru atuh. Siapa yang mau budak kan sih? Siapa mesti bunuh diri? Ayo atuh siapa? Atuh siapa priweuh? Ulah sok luluasan atuh Cak. Aing lulusan ka mana da aing mah bunuh diri. Aing ada curhat ka Allah. Ya aing mah geus hate jeung beban pikiran aing. Priweuh. Kurang itu. Bismillah. Karawakan atuh Cak. Kurang deketan, adenge sorana. Tutorial lamun maneh edek nganjuk kawarung heuh. Ceu. Dek nanyakeun hutang nu kamaring sabarahaeun. Oh, kalah tuh. Salawean. Salawe. Sabaraha aja salawe teh? Piraku orang Sunda tak apa salawe acang. Beda urang mah tuh orang Turki atuh eceuh. Orang mana Turki teh? Tur urang kidul. Dasar. Oh atuh Cah sok ya. Dijegeun 100 eta we nyekot gula bodas setengah. Endog setengah. Milih 5 heuh. Oh kalah atuh. Anjir si eta mending bos. Biasaan si sore. Ayah. Biasa Cek. Bayarna isu sore heueuh. Dek ka warung bari dek nempo orok Dede Jigong Tur keur naon? Biasa ieu keur ngayun-ngayun Dede Jio. Cik mana tuh Dede Jio teh hayang nempo atuh ah. Aduh, si Dede Jio teh suburnya. Dede Jio, bak, ciluk. Bisa ngahao geuning Nur, sabaraha bulan budak teh? Aya we bareunis 4 bulanan mah. Tuh. Keur mejeun. Eta budak tetap-tetap gitu bare nyosu atuh aceu. Karunya. Bisa beres susu eta karunya ciri kitu. Siapa yang kita gagal susu aku gitu. Aduh. Cek, iraha pindah ka dieu.
tadi rebun kene. Naon aya perlu? Ah henteu hayang ulin atuh ieu mah. Ari ece masih kena sok ruang riung jeung ibu-ibu di ditu tara. Nyosok atuh. Ari ece leungiteun teu urang pindah ti dieu. Ah henteu make jeung ngarasa kaleungitan. Nya bisi we atuh teu boga babaturan deui. Babari yangan babaturan mah. Yang penting mah loba duit we. Tapi ada deketan sorangan. Yes. Tuh kan ari ece betah teu cicing di ditu. Betah sih. Ngan boga tatanganna dalah leucrug. What? Nah kumaha kitu? Pi barang useuh na teu da jelemahna. Takaopan. Kaop ceu ningali batur senang teh jarulit. Saririk pokona mah. What? Nah iya. Beneran ceu bari jeung sang jelemana teh. Omonganna teh ditanyeureun sungut teh lalada. Ih, kabeneran atuh pindah teh. Leuheung lamun gurih mah ieu mah nya pait ya peuheur si sungut-na teh. Tuh gosip, biang gosip datang kembali. Pesti. Lamun deka bohong kali-kali mas ya teh make rinso, ameh bersih. Poho lamun yang kagorengan make samara marah gurih nya gurih nya pelem. Aing ngaku elit, aing kawani alit. Aladageun atuh kusia. Kagorengan, kagorengan, kagorengan yo, kagorengan. Itu si menur cecorowokan naon gedengan aing mah kagorengan, kagorengan. Tadi ya. Oke. Baca pisirek sarapan pagi buka gorengan mau penghanut kene. Ye. Iya goreng naon ce iya ye. Bala-bala. Ari iya naon ieu? Kehu atuh. Minarem peluk ieu. Ini parah nih. Orang pamer sia teh. Ieu teh gorengan. Teh salah maneh Nun. Ieu gorengan nepikeun ka peot ieu ciga awak nini-nini sia mah. Atuh cek tong loba tanya, nu penting mah sarapan pagi we. Tah cek make cengek nu kitu tah najan leutik oge lada. Wow. Tunya heueuh lada kumaha we kahirupan sia.